di kamisieun. Ih, sieun. Tok tok ah. Tok tok wow anjing. Bodak. Poe Kamis deui nya, ieu poe Kamis kadua di tahun nu anyar. Oke. Aya naon di Kamis ayeuna ngabahas naon di Kamis ayeuna sugan ayeuna mah jurigna nu araraneh kunting geus dibahas. Kalau ngawe geus dibahas, tuyul komo deui nya. Genero asana mah aya pernah sakali euy. Coba cek ayeuna urang play video mimiti. Terekam kuntilanak berjalan di rumah sakit. Ieu budaknya dak leutik. Aduh urang. Ini bukan settingan. Saat seseorang menjenguk anak yang sakit. Oh itu, anya itu aya kunti bileumpangnya. Ah, bawa tamu, anjing eta mah bawa maksudnya pengunjung lain ah. Tong ka suudon euy, soalna teu jelas anjing. Rata-rata nah jeung urang ge si kunti teh lolobana mah tara nempukeun beungeut nya. Nya apa sih anjing urang ge maraneh teh garoreng patut anjing kunti teh rek jurig naon ge anjing garoreng patut tapi cik urang hayang nyaho lah anjing beungeutna nya. Anjing aing nangtang ge. Tah aya deui kira we aing. Bisa anjing teu kan anjing. Cik anjing urang play nu kadua ye. Inilah video mencekam anjing sa mencekam naon cenah. Ya di luar ye. Ya di luar tuh di dieu nya. Anjing sesosok wanita cik. Tah kieu cak aing ge nempokeun anjing. Ka aing merinding seueuy. Oh iya di masjid ya, masjid diganggu naon sih. Rata-rata mun di masjid mah mun teu digeserkeun dipindahkeun teh euy. Tuh aya nu ngagusur karunya tingali euy. Ah, anjing jurig teh ngagangguna teu asik euy. Ngaganggu nu sare. Ieu naon ieu euy? Ieu mah jujuk maju. Kalah anjir tinggal itu barudak. Mana anjing? Ah, teu jelas be nu ka tilu mah teu jelasnya. Kurang anjing kurang serem Pas lagi buat tok-tok, beberapa wanita ini nggak sadar ada sosok wanita di belakang mereka. Cek mana anjing. Kalau dari ekspresinya oh itu tuh wah manekin eta mah euy. Sesuatu aneh. Tuh beungeutna soalnya sensor anjing. Anjing. Ah waduh eta mah lain anjing eta mah bawa ke manekin mun anjing cicing lain-lain eta mah lain jurig lah. Mana ye? Ya nu salatnya di musolanya aneh tapi nyata. Oh lain asukan dengker salat euy. Oh anjing sulap ieu baheula mah aya di The Master nu kikian teh nya. Saha anjing si Romedal ting salah anjing ya. Ieu lain anjing lain salat ieu mah lain jurig anjing. Tuh juga leungit we. Tuh anjing. Lap set anjing mah ilusi anjing ilusi. Si teteh ieu deui nu biji euy. Berkali-kali, tapi memang masih belum menemukan di mana letak editannya cuy. Ya, cek urang mah bisa katempo teh ieu editan tau lain nya. Urang teh lila gawe jeung tukang edit teh. Atau hanya editan. Kalau ini nya editan atuh eta mah euy. Anu teu lain editan mah editan sil. Anjing nah editan sil. Eta bener jurig. Hese eta mah hese katebak anjing eta jurig. Leungit tapi ka ayeuna eta mah euy. Ieu mah lain anjing lain ieu mah lain babi anjing. Eueuh anjing urang ku aing di bejaan we nya ti ayeuna nya anjing. Nu ngaranna babi ngepet teh eueuh eta mah saukur ti dongeng mitos anjing. Moal aya anjing jelema jadi babi anjing moal aya cenah. Saking seringnya digangguin sama setan mungkin ngerasa anak juga kali ya. Gimana enggak? Setiap kali bocah ini pulang malam, apalagi pas udah sampai di gang dekat rumahnya. Cik, rumah sok diganggu kumaha. Sedikit cerita sama kalian perjalanan pulang yang sangat-sangat horor. Cik, anjing sahoror kumaha jang. Jadi aku sering pulang itu larut malam, jam 2, jam 3 kadang. Oh, sieun bati gawena ieu anjing ngojol meureun balik peuting wae. Aku pulang lewat jalan ini gitu jalan yang sangat-sangat membagongkan gitu kan. Kalian mau lihat plotnya apa? Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke depan. Buru jang. Aya naon ieu? Mana di luar mana anjing? Oh, eta cicing. Tapi kuna beurang cik mana cobaan beurang eta naon bisi ieu mah urang pernah nonton konten si Jawin jeung Panji nya anu cenah pocong ternyata teh lain pocong tangkal anu nya ditebang tau kumaha lah jadi
mun peuting mah katempo teh nya menyerupaina nu ka arieu gitu. Padahal mah lain anjing. Cobaan beurang jang maneh beurang kadinya ngaliwat mun aya keneh atau mirip-mirip nya ilustrasikeun kumaha mun peuting oh jadi kieu. Gitulah cobaan heuh. Lain anjing lain pocong tah mah. Ieu ranking momen saat kejadian itu anjing kumaha ieu lain jurig ieu mah anjing. Lain watir euy tong heureuy kitu euy teh bisa kasegrok bisa maot anjing tong heureuy kitu nya anjing. Ieu hantu kolong anjing maksudna hantu kolong kumaha aja. Anjing eta mah salakina anjing. Saking tuh kan caing benernya mama anjing terkuat eueuh nu dipikasieun anjing ku ibu-ibu mah sieuna teh mun teu budakna teh dahar eta sieun ibu. Anjing ngerinya. Ruas dua nana eta mah. Ruas dua nana eta mah balagug anjing ngeureun teh. You know new. Set cicis. Padahal lain anjing tuh diheureuyan anjing. Kira ieu jurig nanti belah mana anjing urang sueuh aing teh jurig gitu. Oh maya di bangunan anjing hareurina kitunya anjing aya nu make baju bodas-bodas gitu nya keur ngabangun anjing. Tah ieu naon euy. Sok goblok aing reuwas ku si teteh urang main ku jurigna euy. Tah. Nya, ieu fungsina boga sasatoan di imah teh euy. Bisa soalnya satu mah bisa nempo anu nu kitulah nu aeng-aeng nya. Dek jurig dek tuyul ciga hari tama ningan ucing nu gelut jeung tuyulnya. Meunang tah si ucing cenah da si tuyulna eleh anjing nyerah. Ciga ieu tuh. Wah, anjing digusur tingali euy. Tapi asli tawa AI nya ieu. AI mah euy. Ini jurig teh begang anjing nya. Watir ieu keur maotna cigana kumaha anjing bau jurig begang kieu anjing. Kalaparan gitu ieu anjing jurig. Pocong ieu. Desa Cepo. Kala leumpang ieu mah pocong anjing wati wadul. Bagi yang tahu orang cepet. Cek di mana? Tuh leumpang ieu mah lain pocong kan pocong mah acok-acokan can ieu mah leumpang anjing. Berarti teh naliana teu pageus di handapna nya. Anjing mantagna bisa leumpang anjing. Bagi yang tahu orang cepet. Geus jang sampeukeun we mastikeun bener henteu nama tuh teu penasaran ye nu nonton. Cik anjing naon ieu. Pas cewek ini lagi bermain di rumah hantu, tiba-tiba walkie-talkie-nya mati. Akhirnya dia minta tolong di depan kamera CCTV sambil nunjuk ke walkie-talkie-nya yang rusak. Tahu-tahu pintu di belakangnya langsung kebuka dan seekor hantu masuk dan langsung ngambil walkie-talkie-nya. Setelah si hantu benerin walkie-talkie cewek itu, dia pun langsung cus keluar kamar dan nutup pintunya. Tapi setelah beberapa detik, si hantu malah balik lagi dan nakutin itu cewek. Goblok tah eta mah ngareuwas anjing. Ngareuwas anjing jadi jebakan eta mah anjing mesti teh mimiti bager cenah padahal babaturanna keneh eta mah kaduana ngareuwas urang sok kitu anjing ngareuwas kitu lah. Teu rame anjing. Naon ieu? Ilusi euy. Jeung aya sambal deh anjing. Cina euy. Di luar negeri ge aya anjing paranormal activity balamanya gara-gara film eta tah anjing tuh aya nu noong tuh can sadar ieu lain anjing eta mah lain cieun ku ucing wah leuwih sareremnya anjing jurig di batur mah euy teh gara-gara aya film paranormal activity ai mah editan katingali euy tesemut anjing tesemut ieu na perpindahanna. Soalnya si anjing cicingnya. Tah ieu mah nu sakaratul maut cenah. Anjing piraku anjing juga bisa hebat. Udah urang mau bisa nerangkeun jurig luar negeri mah kakarek soalnya ieu ngabahas jurig luar negerinya. Soalnya di luar negeri kan pocong kunti tah apa jurig-jurig di luar negeri naon ngaranna? Anjing coba komen di bawah ieu. Kocok. Itu Sirah. Tuh, tingali ada. Anjing eta mah anjing maunya budak soalnya ieu tinggal teh ka tempat teu rapi ieu mah anjing. Sejarah jarli maraneh anjing lah. Mendek nih. Tuh. Ieu keur edisi 1 gelut jeung jurig nya.
Tapi dah bener aya manfaatna sebenarnya ngukut-ngukut karena cenah aya sato mah kan bisa nempo makhluk tak kasat mata beda jeung urang-urang gitu. Urang mah nempona jurik bungkeul kan we di alun-alun anjing karek bisa nempo teh. Da kan ibaratna mah tetempoan jurik teh keluar teh lamun sesuai imajinasi urang nya. Mun cek imajinasi urang kitu nya anu kaluarna pasti bakal kitu anjing. Lihat cuy anjing kala urang lihat kurang naon. Di saat satu keluarga sedang asyik Wah anjing. tiba-tiba ada pocong yang terperosok dari atas rumah. Terlihat jelas pocong itu kebingungan. Sarap anjing eta mah. Di saat satu keluarga sedang asyik menonton Cilaka eta mah euy. tiba ada pocong yang terperosok dari atas rumah. Ternyata memang ngeureyan siga naon kan jadina cilaka anjing eta mah. Anjing watir anjing eta pocong euy. Tai di luar negeri deui yeuh. Ieu nu geus maot cenanya. Hirupnya. Cigana mah hayang malik anjing. Tapi imas ilmuna we nya. Sebenarnya ciga mayit anu geus maot teh eta bisa hirup kana kitu teh. Karena peredaran darah jeung naon cenah mah eta teh masih hirup kene lah mun urang teh mah hirup kene ibaratna can kaku bener-bener kaku masih kene bisa gerak tapi gerakna emang dongeng geus maot ngan si sultan saraf urat jeung getihna teh masih kene beraktif gitulah anjing naon kumaha ngomongna hese euy. Kitu pokona mah lah bodak. Cik anaon ieu. Apa kamu pernah melihat penampakan kuntilanak? Geus anjing sering aing nempok kuntilanak tapi anu serem anjing. Biasa saja. Tapi jika kamu tekan tombol Anjing mana mah ngemis like anjing yang subscribe anjing sugan aing teh heueuh. penampakan kuntilanak. Semoga kita dilindungi dari segala makhluk jahat ketuk. Amin anjing. Nah ketika amin di kolom komentar urang tong di komentasi itu anjing ada ke kitu gue terame anjing badak lah. Kemis aya mah aya jurik-jurik luar negeri sugan we kemis hareup mah jurikna luar negeri ti Afrika aing hayang nyaho anjing bisi marane boga komen urang bahas anjing jurik ti Afrika. Da di Afrika ge pasti aya jurik anjing nya. Piraku anjing di situ cai aing jurik mah sesuai imajinasi urangnya. Yang gitu bodak panggil di Kamisian edisi berikutnya di Isian. Dadah yo. Hehehehe